Presiden jeung wakil presiden luhur mana? Nya luhur presiden. Bupati gubernur jeung wakil gubernur luhur gubernur, luhur gubernur. Bupati jeung wakil bupati luhur bupati. Ayeuna rakyat jeung wakil rakyat luhur mana? Nya luhur rakyat, berarti luhur rakyat. Oh benar, berarti aing pangluhurna. Nu mata anjeun jadi wakil rakyat teh ulah parakatangtang parakatengteng gede babatok kareupeun rakyat teh. Da anjeun teh dipilih ku rakyat dijenengkeun ku rakyat, hakikatan digaji ku rakyat tapi nah aing datang ka dieu maka jeung dipopolotot kieu. Loba nu ngadukung sia berarti. Aya wajarna kuring salaku lembaga anu paling tinggi nyaeta kedaulatan sapinuhna di tangan rakyat kuring rek nanyakeun laporan pertanggungjawab anjeun salaku wakil rakyat naon wae gawe si lain jadi wakil rakyat. Hah? Naon wae gawena? Ulah teh cerah dina mangsa kampanye anjeun teh mengemis-ngemis ka rakyat metasora. Mengemis-kemis anjeun ayeuna hayang dipilih ku rakyat tapi anjeun geus kajedog jadi pamimpin jadi wakil rakyat kadang-kadang poho sia ka rakyatna. Kuring teh kita ngomong teh undang-undang sistem anu diomongkeun ku kuring. Kuring lain ngomongkeun persoalan perorangan, tapi aing teh ngomong siapa tapi mengapa. Sanajan si dawala bodoh teu sakola tapi aing apa karena kudu etik. Aing mau ngomongkeun sasa tapi aing ngomongkeun sistem. Ieu teh kumaha jadi wakil rakyat teh. Kuduna anjeun jadi wakil rakyat teh yeuh dengekeun. Geus jadi anjeun wakil rakyat kudu mineng ulin ka kampung-kampung. Ulah cara mimiti keur hayangna ulin ka kampung-kampung. Aing geus ngajedog ka jeung ucang angin dina kursi. Tuh lain cek aing tutup cenah lajo tuh. Salah sahiji aspirasi ti masyarakat berarti masih kena aya kebohongan anjeun kebohongan publik ya. Penyir goblok euy.